Do cerita ya kieu meni can hudang budak teh. Ya kieu batur geus ka mana? Ieu man sarewe. Cerit, beurang, cerit. Cerit hudang ieu, beurang. Cerit, hudang. Ah, ieu mah kudu diseblok, sugan ieu kudu nyokot cai ieu, anda gayung. Nyokot cai ieu mah ieu kudu diseblok. Hudang. Hujan euy. Hudang lain hujan. Lu pagawe ya gawenya. Mami, Itu pangasian labak naonan, batur mah kuli-kuli ngoret atuh kuli ngarit atuh kaditu daripada sare wae mah. Hudang, hudang. Umi euy naon bete naon? Hudang nu kadua pangeulian cai tuh lima. Bak kesian. Pakisian. Heeh. Bak kesian cai. Heeh. Ah sukene ge umi teh. Teh di waro heudak kolot urang ningan. Cenah cek ieu oge surga teh di telapak kaki ibu. Bener isian bakwan bapak. Mak ieu sugan umi teh nya. Ieu meureun ah. Di bape ah naon teh isian bak geuningan ah. Kita lila geus beres teh geus bak teh nya budak teh. Lila teuy. Cerit. Astagfirullahaladzim. Alah kana goga dinabak ditangesian bak teh. Umi, Bener ieu mah ngesian bak teh lain bohongnya. apaan cek umi isian bak tadi? Isian cai. Oh, cai karena bak. Karena Atuh bak. umi sing bener. Alah Kang, ngesian sorangan dinabak naku. Oh, salah. Bayan. Atuh. Diisian atuh mi kedeung. Ya tuh garosian. Aduh. Oh, Indosian cai. oh isian cai. Atuh sing bener. Indosian cai. Mi hampura. Aduh. Tuh lieur nih. Bener ini jadi si kabayan juga. Masih ya. Usian cai teh. Cing Pinu, usian. Umi gelis. Ah, mana timbaan lagi umi teh. Sian we ieu. Pinu, yang penting pinu. Bunga waro kakolot mah sakumaha anes ge. Oh, nya budak teh aya wae eta teh lain buru ieu beli cai teh. Geus usian bak na garang ngarit naon atuh. Mi entos isian. Oh, entos ayeuna ka itu mananangan gawe ka itu. Gawe naon tuh mi? Sarewe naon ngarit naon ngarasuluh atuh ka ditu. Mang Oman aya mah di Mang Oman. Mang Oman aya meron. Ulah hak ningan kuli we teh. Oh, kuli naon atuh ka tuh kuli ngored teh. Heeh. Lah cerit, mana masa salaman heula? Astagfirullah umi hampura. Hampura tuh kakak teh. Doakeun heum ya. Oh, doakeun cing hasil, cing Oh. pagawean. Oke, balik mau duit teh. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pegawaian kasahnya euy. Senang teh asal leutik deui euy. Sedang bumi. Gitu. Menyaho pasti dicarekan deui double ya aduh. Ulah angkat tah. Geus teh sapeuring teh euy. Oh, pocan nyarap di ah. Ayo jamu sahanya euy. Dah akan ulah sahur.
euy. Aya mah nyamang omadna euy. Belah mana sawah nantinya? Dah jangan lah kapangi. Bukan aya kuli ya. Aduh, pare geus karoneng ya. Nambah-nambah deui pagawean we, atuh ieu mah bicara nama. Karak ge kamari kebon huwi aing ngaborongkeun. Hayeuna geus pare geus karoneng ya. Aing bingung saha nu gawean atuh kieu ya. Saha kira-kira nu daekeun gawe di aing ya? Naiknya arembungan aing depan juragan loba duitna aing mah kebon di mana-mana. Pasti daraekeun ya. Belah, aja. Aing kudu ngecek lagi. Mapa jalan setapak. Ajung juga sawah. Duh, alhamdulillah Gusti. Pare geus karolot, geus karoneng kieu. Juragan entis mah ya. Geus moal bisa kakurangan beas ya. Tapi hanjakan lah, budak teu boga. Pemajikan eueuh. Lah, hirup sorangan ge. Banda mah loba, kudu nangan randa ieu ya. Oh no. Mapai galengan satapak. Kita hiji sau, kita rasa capena. Dakwa entis mah loba parena mantep ya. Alhamdulillah. Kacang laleutik nih. Oh, yang pencokeun ya. Tapi oge kasaung ya. Duduk moe pare aya kene si Sardun mah da gawe teh. Penting Ibu budak teh ngomong-ngomong si Sardun teh rek gawe mah sih geus beurang jigeun teh ya. Wah, aing wantisna aya can euy. Aduh jiga geus aya ngadat ka aing. Caming wah. Iya tadi beurang ya. Geus beurang ge wae kieu karak datang. Teke ya. Mun wae nyeri beuteung. Lain. Kieu ayeuna mah maneh kebon dangdeur geus beres. Geus disomak tuh gawe teh. Pantel kamari can dibayar wah mah. Pan kamari kasbon sia meureun. Den mah kieu pangoredkeun ieu kebon kacang. Ora ada sumber tuh kebun teh. Aing mah orang kaya. Tanah aing di mana-mana. Tingali Mas bisa beli enggak? Nah, situ kan bisa naon. Kasbon deui ya. Gawe acan geus sayang kasbon sia teh. Gampang mah kieu. Gawean da ieu. Aing istirahat lah di dieu mantau sia. Kabeh ieu, Ba. Nya atuh sia teh samampu sia we koplok. Lu pikirnya mau lagi mau kabul ke arah, Wak. Pan aing ini tan lain panen sete Sardun, pinter-pinter. Teta koredan, nya. Buru gawean lah. Tah belah ditu heula tuh belah ditu, Don. Ieu Lin. Heeh, eta aing budak ngoratik kedul duit we sia mah. Atuh sia teh tong make nafsu gawe teh. Pan meureun wae mun teu jeung tanaga kumaha. Aing pan mah kudu nafsu meureun. Heula kumaha sia we lah sakarep maneh Gitu salah, kieu salah. Kolot. Jeung aki-aki gawe teh laun salah, jeung nafsu salah. Aing mah kudu kumaha atuh. Kamu teh butuh mah kana pagawean aing teh hayang teh gawe kieu. Kapajirit aing. Wah,
Aduh, iya aing mah wa. Sia mah ari sia gawe karasa kacluk dua kacluk geus. Naon sih? Aing wa wa. Anjing. Sia mah nyaduk. Goblok, anjing ribut goblok. Ngisiga atuh ah. Goblok sia mah. Botrok sia. Ieu kadar sambal aing nyeri. Mau aja lah mah buru ting. Mau mah di belah mana sawahna capek dewek. Beungeut mah si kasih sadun. Si anjing nyaduk di dinya. Aku aing gawean sia. Tipu aing. Oh no. Goblok. Obeh heula sia obeh. Sia gara-garana. Ulah malu ka aing. Goblok, sia mah crit. Sia make ngawalo di dinya teh sardun. Di beuteung aing. Bobokan wae ieu mun sia mah kudu buncis. Aing. Oh, tabe. Sia kenaon di dieu? Keur gawe aing mah. Duh di saha Dun? Kebeneran atuh aing ieu kieu carana mah. Eta di Wantis aing mah. Wantis mana sih? Sia mah katruk. Mah nya teh nyaho eta nu loba sawahna loba kebunna mah nama tanah ge di mana-mana si teh eta mah. Oh, Wantis nu tangkurak sagala enah lin. Tangkulak poho dewek. Eta nan pedit. Pugulah. Aing sarat hayang nu maksud. Kajin lah aing miluan gawe atuh. Sia daek. Kajin lah. Galak si teh. Daripada orang carekan bumi balik teu mawa duit. Oh gawe lah ayo urang tuh di saung aya manehna. Oh itu. Siun ini geus serem. Wah timpuk lah. Wan kira. Ayo sampurkeun. Ayo. Masuk urang itu aing teh barengit sugannya. Wah, geus, Pak. Oh, atuh sing ngising leutik sia mah moal saha tuh eta? Baturan nganggur. Aing budak moral pengangguran doa. Naon tuh, Pak? Mana sama nih? Kurang 2 crit, baturan si sardun. Oh. Lu gawe cenah wa mainan. Aing gawe tuh wa Gawe naon sia? Naon ya wa lah. Saulah kuli ngobehan muning we urang mah. Aing teh gablek muning, sorry, teu main di muning. Juragan. Pak aing mah juragan we. Ieu doang. Pare. Kui, kacang. Mantep wa. Tanya tuh budak jore eta tah. Harta aing di mana-mana nya? Wa. Atuh aya weuh ieu. Oh, aya. Sia kuatna teh gawe eta nyeri beuteung. Kuat, wa. Da dieu. Mau bener siap. Geus we ayeuna mah sia, saha ngaran sia teh? Docrit. Pacirit. Saha tuh? Docrit, wa. Oh, docrit. Anu kieu, sia Hotrit. Sia gawean gantikeun si Beut Enyi. Sia Beut Enyi. Pare heula lah sia daripada ngawalu di dieu. Ujit mah. Engke we dititipkeun ka si Kucrit ya. Balik ke tua. Wanya. Kade maneh sia modal di jalan awas yang ngarujit aing teh lewat. Hampura ieu bau. Goblok sia, bau aduk sia. Bau mah. Wak, tugas uing ayeuna naon, Wak? Sebenarnya tugas sia ya 3. Poe ayeuna. Hah? 3, Wak? Kobol teuing atuh, Wak? 3 karaknya diberet 3 ku aing tugas yang geus hahu gitu. Siap teh gawe di dewek. Wah ulah galak-galak teuing darah tinggi dah. Oh siap lah. Aing mah rek darah tinggi, rek darah muda aing mah. Kalau teuing tah ayeuna cungkir cekel. Cekel cokot atuh. Terus eta tugas ka hiji. Oredan heula eta. Terus juk kadua jukutna sisikeun. Katiluna paculan deui weh. Paculan? Pan geus rapih, wa. Ayo orang kaya mah tenang, yang penting dibayar. Oh, siap. Oke. Siap.
Aing budak ngeratinnya ampun gawe nanti karari itu. Yo hanca si Sardun lah hanca. Oh atuh teruskeun. Ada datang lagi. Kehead, sia teh sing bener gawena ulah kos si Sardun ah. Heueuh moal urang mah beda jeung si Sardun. Oh kudu beda maneh. Heueuh. Eta mah keur mah beungeut kos enyer jet. Heueuh. Pagawean teu cerug. Kasbon we goblok ka budak. Bener cek si Sardun madit ieu mah. Lihat ini cai-cai acan. Geus urang. Geus urang we. Nah, kieu jadi jelema beunghar mah ya, kebon di mana-mana. Aduh, masak sendiri. Malas suara aing nyanyi teh. Lagu naon teh teh? Ngejo oge sendiri. Pamajikan teu tahu diri. Aduh, naon deui ya poho aing teh. Hei, beres ca maneh gawe teh cerit. Geus wa, beres. Oh, geus ka dieu beres dia, geus. Geus. Kolot teh kalah nyanyi, kolot teu mikir. Buru atuh ka dieu. Buru kan geus beurang ieu. Gedeng dege adan ieu. Bersihan heula pan waktu bersih heula. Tapi nah rajin teh cara si Sardun goblok budak. Kudu bersihan heula. Heuh gedeng dege lohor cerit ieu teh. Urang-urang ibadah heula, sakumaha urang gawe capek, gawe sibuk, utamakeun salat, ibadah. Ya gedengnya urang badan nih. Gedengnya adan ini urang balik. Hari bersihan heula. Terus ngahari lah udah ini. Siap. Tapi kieu amat isukan. Ka dieu rada isuk. Ulah kos si Sardun. Oh, moal wa urang mah. Si Sardun mah ka dieu kucuk-kucuk beurang si anjing mah. Oh. Tadi senyawa sorangan mah sia. Geus balik deui hayeuna jadi beuteung. Tapi digaji teh lain nitip ka urang. Moal ah. Nah, kadul kitu gawena. Tapi heueuh bari pelit oge omonganna mah bener aki-aki teh ieu teh. Ngomong naon mana cerit? Henteu wa teu naon. Hayu tuh wa lohor manten. Ayo kedeui. Eta benahan cukir bawa. Siap dibawakeun. Ayo balik ah. Berang. Ayo wa. Pokona isukan ingat isuk. Isuk. Wa siap. Sarapan heula. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, pantang terus channel Budak Sunda. Budak Sunda. Hari Pisah.